kapitan kaul di lapang Ciam sana dua kesana kulang paingan atau paingan sadaya samina nonton kulang mangga kurang sakseni kurang sadaya napa gelaran loyang purwa di kawitan kulang nyangga keleti perkembangan tingkung seni ucara jagat kasahiji lujang nonton kasadaya Bapak Kades Nomi hiji bangsa hiji basa sareng seni budayana sangkan seni budaya urang sami mumulena Cedung pulau kawitan seni luku gede Nomi warga seni pedalangan mere contoh jangan tinggal ayah hanta ingkara ti aturan unyang kana pangwangunan Allah salah jemaah
Kidalang anom Mi dan asik antara mah. kosasi Seni pribadi Ibu Nadeni ayah pulang warisan ujang ka urang bapak lurahnya rumiksa parimu pusti rumiksa parimu pusti dipiring kurupi gending lumayan Kidalang anom daden panglipur mana alah para panitia sadayana sawarna marakarugun upama dicinta seni padalang damin ayah ulah arek palang Bapak Abin kapayun Bapak Abin Bapak Ketua mun urang eling wiwitan tangkumo kamalina Ketua RW aya Ketua RW aku sok make aturan segala Ketua RW jeung ugaran halah para RT sadayana walah arek kumapalang ngaraksana ati ngati dipilih mama dipi mama alah Bapak Kades lain sekadar hiburan aduh alayan Bapak dalang Erayaya Sukaranya upamana nugas masur seni wayang anu asli eta geus ngajadi lomba kumaha sih laku lampang utama saya budi kasasama Ibu Nina ayah Ibu Nina kepayun karena papas teh narima parwe tawis jalmi beragama Allah Kidalang anom daden gotong royong tur ngahiji Bapak dalang jeung miyaga teu kantun juru kaoy Pak Haji Epeng Sukabakti aya kula gawe bareng rempuk cukup alah Ibu Nadeni tapi tiba kiri-kiri nararek pabentar pagam Ibu Anis Sukabakti ngajak ka Ajen Komara
kana pangwangunan kemang sungsang ilang kuna kotak ora wis ingkang mamuncat pura-pura harineka mamuncin narita sinten kan yang membutuhkan mincin narita ngawiasakeun di salebeting pagelaran Jawi Kratonipun Nagara Dwarawati ingkang tatos malendra tututua dudulur angin siwiji-wiji hartosipun Kresna jamang mulus Jawi lebet ambilane junjuluk ke Prabu Hari Murti Hari Kuano Murti Mustika Senandian Pranyata Ratu Satung Gebing Langit Satang Karaking Lemah ambilane jujuluke Prabu Padmanaba Padma kembang Nabawadah Pranyata Penganggeman Kemang Jangkok Wijaya Kusuma Kemang Jangkok Wijaya Mawar wateke bisa nguripaken pati saja baning pasti anuna waktos ieu ngaturanan lenggih kalaresan kasumpingan Raden Gatot Kaca kakangkung Semar Badranaya tungkul hamari keludak wah dari bangsa Bratri ayunan sanalen surem giwang karaking raham rata raham rata dening ilang mamanise mamanise sayunan genika
salbeting pagelaran Jawi kratonipun nagara Dwarawati Sang Nalendra Prabu Batara Kresna kaleresan kasumbingan Raden Gatotkaca Satria Melajang Tengah Cekakantun Ki Semar Bandranaya Atanapi Ki Sabda Palon sami tumungkul hamari keludan nyembah dengan mangsabda adri payunan Sang Nalendra Prabu Batara Kresna watak wantas manusia tusing madu trahim kusuma tetesin andang arwiri rakin awak aman masa punirakan andika kawat daling isan makaton pengandikanipun lelai kedah trapertelanu pinuh kuimau alat kasa anak king anak uwa Gatotkaca sampunda Muhammad dereng dipun piksa satung galing pun apa kawan tenan selawul jami pilih kerang macam prak macam kapal ngarsa tampeni pembagiwa tapi nada malwa gunung luhur medang agung kahibaran kukomara salira uwa langkung dipayun putra dalem nampi daten pembagi kalayana tunjuk semanga badhe ngaturaken semah bekti kahonyok rama uwa mugia ditampi wa nuhun kasih pujas tutihna ditampi kuwaku astaklikiwa lantangan simpan peluning ati pun dehing mastaka optimalan wa kalihna perkawis tina naon pihal kalapatan mugia ageng sewe cukup malum jembar hampuraan tedawa saling malum wa kalayan tina naon pihal kalapatan mugi badhe ngaturkeun sabda panglayan wa ditampi ku Wakasepun Kakang Semar kapayun Kang Semar kapayun wa aduh aya anak Pino damel atuh si Mabdi nampi kana anu pihal pepagi alayana tunjuk sumanga badhe ngaturakeun semah bekti kaunyuk gampal gamparan Gusti Batara nu tarima nuhun Kakang Semar kalihna tieta atuh pilih kirang tata kirang tutuduluga prayoga cologog sareng sajabina malu manusia ciri nasa bumi cara nasa desa nyawadah tutung biritna sacarana pilih aya cara numacana ke desa laku luka purut di kampung ciri luka cinjil tipak kami tanah hapun tenun kaulan lari di pangeran nuhun Kakang Semar tina naon pihak kasalahan urang saling maklum sabab nualaya jimat pangrepeh nu paling ampun bakal jadi ubarna hate lintang tris silih hampuraan tawis kurang dikurang timalan nun kalayan yang ngakeun atuh hiji si Mabdi jajapun nunungan saurna teu palai silaturahmi sareng salirana nuhun Kakang Semar kase Gatotkaca nuhun inggih daten wa saperkara wa teh rek negakeun rasa syukur kadat Gusti nu kagungan wireh urang sadayana dina waktu ieu
tiasa riung mungpulung bongkok ngaronyok patepung lawung patepang rarai kalayan kaduana wa ngarasa bunga turbagja wireh kadatangan hiji lurah Tamanagara hiji bebenteng Nagara Amarta mangrupakeun hiji kahormatan pikeun wa kadatangan hidup kasep ngatur kaca Eta Rasulullah. timalan wa kalayan sajawana ti bunga teh wa ngarasa leuwas kasep Eta wireh kadatangan hidup tumorojok tanpa larapan teh beri inti anggal nah aya naon kasep cik aya nawang sudah nah mangul utusan ratu ngemban amanat menjadi raja hartina aya patula patalina serang kepentingan negara jeung bangsa lah eta ulah atanapi memang kepentingan diri pribadi popek prak pok geran ngomong prak geran jadi tak loh di dinding clear gendang selokap asa terapasna aya naon kasep jadi pining-pining ulah sadaya-daya wa kumaha kasep saperkawis putra teh anjang sono nuhun katampi kuat tangos lagi kadua nanti eta memang aya hal-hal anu baris didugikeun aya hal-hal anu baris ditaroskeun ku putra Gatotkaca nanging sanes ngeunaan nagara sinareng bangsa wa tapi nang ngeunaan diri kaulah pribadi oh perkara pribadi daun timalan wa aya anu baris ditaroskeun ku putra Gatotkaca ai kitu ngeunaan naon cik ulah ngeunaan impenan anu tumiba ka diri putra Gatotkaca wa impenan sedikit nah ai hasep piraanan impian nepi ka jauh-jauh ti Amarta ka dieu padahal ka dinya we atuh ka kasepuhan sumur 7 Cijulang kadinya we nya tebih-tebih Kakang Muhtar ka dinya atawa ka dinya ka Abah Sawi laras kitu-kitu Kakang Semar eta kolot eta nu legok tapang gede kadek laras bisa Kakang Semar pangapunten nu kawit nama eta teh dongkap ka Jisim Abdi nanging sangam Jisim Abdi teh sae kasalira we anu tiasa masihan bombolongan manun oh aya rekomendasi ti Kakang Semar timalan nuhun jadi naon impian hidup teh kasep cobi sadaya-daya wa putra teh ngimpen nyatana putra nuju lalayaran di tengah sagara tunggang perahu wa lajang nah barang putra nuju lalayaran di tengah sagara tunggang perahu ngadak-ngadak aya ombak anu kalintang ageungna nemrang kana perahu di tunggangan kaula atuh putra teh tikalebu putra kaumbang ngambing di tengah sagara nanging anu janten emutan pikeun putra Gatotkaca wa naon kasep eta impenan teh kajantenana henteu sawengi tesawangi rupi jadi teu sapenting kajadianana tau timalan aya panginten aya kana 5 wengina putra ngimpen teh sami modal kitu koronnya kula teras-terasan mana gitu kutan kitu kasep tau timalan wa wahal sakitu putra nyuhunkeun kamandang tiwa nyuhunkeun bongbolongan tiwa putra baluung putra ngaraos ingis ku bisi rempan ku kayaan wa pilih aya hal-hal anu teu hade anu ngeuna ka nagara oge ka bangsa utami nama eta kang saeta anu hawatos ieu teh tuang putra teh
pulang jentul wae dina waktu sia teh juhudkeun ka mandangna nu Sadan pulang teh. ujar meneng meneng Gusti Petengap ujar meneng laraja Petengap salin pawarsa wala saling sumangga Prabu Patra Kresna sakedapan boten wangsul marganipun peteng penggel. Dangu-dangu ngandika Kutan kitu anu kaimpenkeun ku hidup teh kasep. Daud timalan wa nyuhunkeun ka mandangna. Saya Saekula. perkara impian ari impian teh aya nu disebutkeun anariwa nya bisa wae ayeuna kembangna sare atawa bisa wae totonen mangrupakeun teguran tinu makawasa urang teu perlu keung urang teu perlu was-was sabab bisi eta impian teh memang kembangna sare ngan urang sing hati-hati jeung waspada bisi eta impian teh memang totonen anu teu hade kasih ngan salah ceuk gua hidup teh sing emut hiji sinatria nyata bentengna nagara Amarta salah upami hidup ampleng-amplengan lunta ti nagara belaan ninggalkeun nyatana kawajiban sarua we hidup teh jeung keur nemongkeun kana kalemahan hidup kasep sadaya-daya wa sabab ari musuh mah bakal terus neangan kelemahan hidup kelemahan diri hidup di mana hidup lemah didinya musuh asup kieu we tiwa makasih timalan wa mi HP sisir jeung minyak kade kancoman leungeun mi HP pikir jeung niat kade kang sonang leungeun tuh Gitu Bah Udin teh. lain dengan nu kaluar tina wujud hidup tapi dengan anu salirana ngusruk-ngusruk ka hidup nitah teu bener ka hidup sabab dina mana hidup teh aya anu matanghul aya anu medego urang tingali dina sejarahna sejarah sahabat sejarah nyatana penciptaanana Nabi Adam kumaha nu maha detewa lamun urang daek muka Al-Qur'an dina Al-Qur'an dina surat San ayat 72 didinya parantos pangeran parantos ngadawuh Maha sebelah. yen nalika Adam Ya. diciptakeun dina kaayaan sampurna Terus. hartina sampurna teh aya panona Aya pano. aya irungan Aya. aya ceuli Aya. leungeun suku
hartina kumplit ngabentuk Terus tadi dinya pangeran ngadawuh kumaha cenah tah? kami bakal niupkeun sabagian roh kami ka Adam ditiup tak? ditiup wa Ditiup jadi we aya rohan jadi jadi hirup sakali deui beungekeun ngarah jelas gimana nalika pangeran nyiptakeun Adam dina kaayaan sampurna tuluy we di rohan pangeran nya ku Allah dauhanana pangeran kami bakal niupkeun sabagian roh kami ka Adam ditiup we tah jadi we jadi hirup jadi aya rohan timala dina hirupna teh karakular giler panuna teh ngan can aya awas can aya denge kakara kusik tadi dinya pangeran ngadauh deui ka para malaikat he para malaikat mangka sujud anjeun ka Adam sujud wa sujud di antarana naon nu karasa ku hidup ayeuna kumaha wa di antarana nu karasa ku hidup punten wa panginten putra neme ngareungeun kana kateranganana can apal kana barangna tah eta anu cilaka teh nu teu acan apal kana barangna Eta kula nu matak loba para sehat teh kitu nya. para malaikat teh sujud lain nganu hartina kitu Sujud kitu. oh sanes sujud kitu wa lain tapi wa tapi ngaula ka ka Adam diantawisna panon jeung awasna Tuh ceuli jeung dengengna lambai jeung ucapna leungeun jeung obahna suku jeung lengkahna terus papai dina diri hidup aya sabaraha juta sel aya sabaraha ribu malaikat cik kula Allah leres wa tuh ngan ila pasajadah ngan aya nu teu dekeun sujud naon teh wa salilana teh musruk we ka hidup salilana teh nitah nyieun ka gorengan we ka hidup salilana teh nitah ngomongkeun ka batur we ka hidup naon nafsu wa tah eta bisi teu kapangih barang mah ku hidup eta wallah leres wa nu dicaritakeun ku Quran teh diri urang kasep terus itu senawa leres wa nu matak cekolot ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geura raketan nu deukeut geura deusan aya naon jeung aya saha cirina satangtung diri eta wantai gitu sangat gawe-gawe saha eta dina diri hidup teh hah para malaikat wa tuh nu matak nalika maot teh bakal baralik deui teh jasad balik deui kana asalna roh bakal dicanak deui ku nu kagungan ayeuna para malaikat bakal baralik deui kana golonganana punten nuhun kumaha Kang Semar tapi eta sok aya geuningan anu kasurupan nah eta teh kasurupan roh saha pan jelas jasad mulang deui kana asalna roh dicanak deui ku nu kagungan para malaikat ayeuna baralik deui kana golonganana cobi eta aya eta anu marakayangan naon nu sok kasurupan teh cik naon teh wa nu sok kasurupan teh sae hobi dipendam nyaeta ari kulu mauludin yuladu alal fitrah
sakabeh manusia anu lahir ke alam dunia teh dina kaayaan bersih kasih. bersih wa Bersih orok teh ieu weta Suci. culak cileuk bari jeung teu wararawu ngagedean weh tina cai susu inungna Alah, tina kadaharan-kadaharana jorojoy we rasa kadede rasa kanyaah rasa kaheman kangewa kacecep ijid jeung sajabana di mana tuh teh di mana wa di dunia kasih ta eta nu bakal tinggalin mah itu bangkus. ya laras wa tanu matak urang ulah kabawa ku eta rasa kapanasaran nu matak timbul di dieu kecap la haula wala quwata illa billahil aliyyil alil adim teu aya daya tingali sabadan urang maca doa iftitah naon dina salat inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin ya jadi mautna teh nu saha nu pangeran wa hirupna nu pangeran kabeh nu di aya dina diri urang nu pangeran wa naha atuh dikoretkeun naha atuh bedegong naha atuh matanghu Braja Musi Braja Wikal Palamatan Denta Wisesa teh eta teh nu saha kasep Allah ampun wa geninganan anu pangeran sadayana oge wa nu matak teh oge kasep anu maha kawasa nu kagungan aya gatot kaca gaduhan naon atuh wah geninganan daya naon-naona putra dipayuneun anjeunna mah Malari gincing mana gitu. urang masakeun nu matak oge kasep sabab tina rasa jeung rumasa kadituna bakal ikhlas di mana urang ikhlas moal loba ka beurang da loba ka ikhlas teh Beres gitu. boh pagawean boh ayeuna dina ngeusi kamardekaan teh ari ikhlas mah moal kukulutus Moal nya gitu jang den. timalan wa nu matak kudu ikhlas ridho Askeun nya. teh tadi hidup nepi ka aya bang baluh teh pongan eta loba rereged dina mana hidup Rereged menawi dina hate hidup nu matak qad aflaha mah tajak bagja pisan jalma anu sok daek bebersih terus hartina bebersih di dieu teh lain bebersih mani unggul sanes. tapi bersihkeun hate teh ku syirik pidik jahil kadaya iran panas dan dilupak ujug dia takabur teu kaopan teu payaan sieun kaluhuran sieun kasaingan eta bakal leungit lamun hidup daek bebersih karena hate hidup Ulah seueur muatan. laras pisan wa leres aturna bunuhun laksa ketik kabungahan wa putra dina waktu sing ngarasa tager deui mana sing horeng kedah ikhlas sareng ridho dina manah kaula teh wa memang kitu kasih kitu dawuh timalan wa pamungkas tiwa Cing naon kula? hidup sing emot yen urang mah beda jeung sato paehna sebet bilatungan urang mah bakal pinangih jeung balitungan sajabana bilatungan teh kasih tanu matak kudu beberes heula sabab memeh hablum minallah teh hablum minanas heula bereskeun heula antawis urang jeung urang bebaskeun heula pangblaskeun heula sabab tong moro jeung nu maha kawasa jeung papada makhlukna oge bakal aya balitunganana tah ulah nepi ka aya gantar kakaitan geura bebaskeun ngarah eta bang baluh anu dina jero hate hidup teh bebas bersih kalayan manah hidup ridho lillahi ta'ala wa marwata suta
Tengah amat atas tapi bengah amar wata sudah bengah kagere-gere Ay ngalaga hati-hati nirah hintang kami dangat dan nirah Raden Gatot Kaca dina waktu si ngeraos reg-reg di mana barang ngadangu nyatana penggolongan ti Prabu Batara Kresna punirakan ngandika aduh wah atur repunuh laksa ketika bingahan karena penggolongan anak wah Putra Gatot Kaca dina waktu si parantos reg-reg di mana Putra Gatot Kaca Lalasula parantos banglas deui bebas deui mana putra teu nguluweutin cara tadi nuhun ngan kitu we wa mahampura kasih lain rek niat mamatahan tapi memang kewajiban uah salaku makhlukna pangeran salaku pak manusia ai kewajiban manusia teh kitu kudu silih daek kudu daek silih alingan kudu daek silih ingetan di mana poho silih alingan di mana salah Tau timbalan wah tah kuhal sakitu sanes wadek musir ka hidup nanging heulakeun heula kepentingan negara jeung bangsa tu memang pribadi wayahna ulah lila-lila teuing ninggalkeun negara bisi aya hal-hal anu teu hade geuna ka negara amarta Tau timbalan wah sakali deui hatur nuhun kana nu pihal bongbolonganana ya dugikeun we salam uwa ka sadayana para pini sepuh Pandawa Tau timbalan wah diestokeun pisan wah Semar Madranaya jisi abdi anu urang wangsul deui we ka nagara Amarta wa mangga nu jisi abdi mangiringan we sakitu wa rampung daud tutas pangandika katigas kantun pinara amit wa bral kasep mugia amsal dama sapananja salamet dugi ka tujuan nagara Amarta Tau timbalan permios wa bral kasep muga ini raya lumun nurweti milayang rana muga ini tapi nada malah tuh jisi abdi genu bade wangsul dewe ka nagara Amarta saya nama kuleme atuh Kakang Semar mah di dieu sono kaulah Kakang Semar lamit lawas tetepang sanes waktos nu ayeuna mah pun mojo teh upami dikantunkeun rada lamit teh sok dedepeun nun eta sok ada jam medut nya sok jam medut eta kitu pada permios we jisi abdi bral Kakang Semar mugia salamat duka tujuan saya mangga amit nun bral Sato mati jalma marang
Alah. Oh, dewek teh ari rek terus udah mulang. Oh, da ai ka juragan Prabu Batara Kresna teh pan meureun dunungan dewek oge. Oh, wajar we dewek heuh datang kudu ka tempat tarang, mundur kudu ka tempat punuh heuh. Oh, nya gitu. Nyata dewek teh betek ge keur di dapur. Ya, biasa we kura-kura dewek mah. Mudah-mudahan we ngongkosan dewek meureun ka juragan Prabu Batara Kresna teh ka dewek. Bebeja heula dewek ah. Naon akang? Jim. Selamat wayah yeun. Alah dewek teh keur ieu baluang keur galau. Nyata dewek teh tadi teh memang inget ka dieu teh budak dewek nu bungsu. Jol ngagabru ka dewek teh. Papa mau kemana sih ka dewek teh? Naros ka dewek teh. Papa mau ngawayang dulu ya. Asik cenah menjarikeun teh. Asik cenah. Jangan lupa ya pulangnya bawa sepeda. Gitu. Gua udah cekain teh arek mulungan duit. Nu leutik minta sepeda mini, nu gede minta sepeda listrik. Ai inungna hayang sesepedahan. Hayang di boseh maksudna mah. Aturkeun sembah pangabaktos bulan. Pot. Cager ilaing aya hibar bulan. Eta sendalna. Pangapunten we bulan. Mawan-awan ka dieu teh pot. Apunten we dina waktos ieu teh. Agan teu borang sanak estu ningali gincing. Kali gincing ulah. Nuju biasa we. Nuju pacaklik halodo ongkoh nya. Jauh ngarona kene nya. Gagal panen maneh teh pot. Sanes gagal panen deui agan nya. Kamari mah sawah pangkeren bumi. Seep aya nu ngarit. Aya nu maling, sanes aya nu maling diarit we kudu gaduhna. Eta mah cepot ari geus heureuy teh baku. Teu di mana atuh ari abdi mah agan boro-boro kagungan sawah nya tani oge abdi mah di tempat batur. Bari jeung sok di gemra-gemra ari tani teh geuninganan ari di tempat batur mah. Adon komo ayeuna mah geuninganan bade didamel naon teh kawasan-kawasan industri kitu nya. Heuh alus teh nandakeun hiji tarekah ti pamarentah keur ngaberdayakeun masyarakat supaya loba pagawean. Nu gawe-gawe nu teu Kurangan pengangguran teh akang. Komo ning ayeuna mah gawe teh kudu make duit. Anu boga duit bisa gawe, nu teu boga duit mah nganggur we cara abdi. Nya gitu. Hese nyata nya hayang damel teh belaan ka ditu ka dieu abdi oge nya. Nu mata kudu boga ijazah teh kitu. Boga keterampilan semuanya. Nanging da cek abdi mah aya positif negatifna nya. Positif negatif kumaha sumuhun positifna mah jangka pendek. Ayeuna seueur anu damel mah ngan ayeuna katinggal di nu rada ieu mah Kumaha Kang? nya tibaralik deh jauh tina norma-norma agama nya. Ai kuduna teh pan hak jeung kewajiban teh lalaki kana jadi pamajikan. Tah ayeuna mah tibalik. Pamajikan kana bokahan lalaki nya. Lalaki teh isuk-isuk teh ayeuna mah garenol budak ngan. Ngararais. Lalaki awewe gararawe ayeuna mah dibalik. Model Jimmy. Udah eta. Arif negatifna keur jangka panjang naon? Kasaimbangan kumaha? Sumuhun moal saimbang. Ayeuna saupamina lahan pertanian menyempit, pan minat masyarakat kangge tadi teh bakal kirang. Otomatis teh
pasokan pangan oge ka nagara teh pasti kirang. Di mana ayeuna pasokan pangan kirang sedengkeun ayeuna pasokan non kebutuhan seueur da kusabab tiap tahun oge warga mah namihan moal ngurangan tamuas saimbang daek teu daek itu pamarentah teh bakal ngadatangkeun katuangan-katuangan teh ti luar negara nu disebatkeun impor teh nya sedangkeun upami seueur teh urang impor ti luar negara itu bakal didamel kasempetan ku oknum-oknum mah eta nu bakal nyair dina cai hirup bersih ya bakal dijadiin kesempatan nah tuh gampang masalah harga mah ya bisa dimainkan contohna tong tebe-tebe harga beas ya tiap tahun teh da lain beuki turun kalau beuki naik kalau beuki nerekel anu merosot mah eta we solempak jeung cangcut itu jang si akang makai ngomong-ngomong solempak cangcut gitu ya keur dagang kitu riweuh di jero sampurasun dulungan nuhun dawala ditarima ku kaula cager dawala aya hibar kula jisi abdi mah moal lami-lami teuing bade ieu we bade non kitu silaturahmi tur tadina waktu sia jisi abdi teh bade permios wae bilih ka kantun kudungan juragan Kantut Kasa nya ngan ieu mah tamih lumayan we ti jisi abdi teh mawa ka sedep salira cau jimlu cau jimlu keur kaula dawala sumuhun agan da abdi mah terang ka kalna salira cau jimlu nyangakeun nuhun dawala tah 50.000 da abdi mah naon dicagekeun abdi mah teh nyuhunkeun artos agan cokot dawala cokot dawala cokot dawala lamun teu butuh ku dewek cokot cicing mana can beres kudu politik heula tuh da abdi mah sanes bade nyuhunkeun artos agan heueuh cokot dawala lamun butuh lamun teu sawias nya hatur nuhun agan mudah-mudahan we agan sing panjang yuswa panjang jabatan ageng milik rezeki nuhun dawala sumuhun permios di si abdi mah bade ti payun jung dawala sing salamet di jalan saya amin itu we atuh tong loba babangus naon ka masem bibir tuh cara kuring 50.000 di tangan lah gembira si dawala gilaan dewek si mah ayo dewek ngesebrek teh tadi eueuh nu nyawer sakitu malah nyata dewek teh itulah nyata pada boga rezeki akang ya pada permios we jisi abdi teh agan nya jung gitu cepot ya sanes si dagan naon gitu semua di jalan teh sieun jalan ya komo abdi teh tadi angkat ka dieu teh rurusuhan ya beulaan teu sarapan acan di bumi teh sareng pun bapak teh sareng si dawala aya kitu kalaresan we di dinya aya mie ayam api dadan nya mie ayam api dadan teh ngemih we di dinya nya caca ditaur ka ayeuna oge nitah mayar ka kaula maneh teh pot sanes agan ieu mah nyarios curhat abdi mah curhat ya mun ningakeun ieu mah abdi mah nya itu nyata raos eta teh mie ayam teh agan nya bila agan bade ngaraosan kaula mah engke lah gampang sumuhun permios ada abdi jung mudah-mudahan we sing berkah salamet di jalan cepot amin ane si dagan naon deui
lamun arlos tapi teh coba Poin we kita tadi. tutup poin we rek minjem duit mah pan tadi dibikeun 50.000 deui ka Sidawala jadi kaya gitu eueuh ngan 50.000 na tah aya 25.000 tadi oge menak di jalan 30.000 tadi sana ku abdi teh nah tadi bawa semua udah butuh 50.000 ya bingung milarian di 20.000 na kemana Ampun. dek dicopot atau moal ya lamun moal dek diasupkeun di kana kantong sawi nuhun